Alah, ulah hilapnya tonton terus, like, subscribe, share, share, komen di Raharja Kamulian. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun. Alah, ampun. Tah pamirsa, ayeuna urang dipersiapkeun heula beasna tantosnanya. Tah ieu beasna urang dicandak heula ka goah, goah teh paranti nyimpen beas pamirsa. Tah sareng sena urang parantos nyandak beasna tatosna anu salajengna si beasna teh diisikan atanapi dicuci dugi ka bersih tah sik pating klung pating blekuk sanes kitu pamirsa eta mah joget atuh pangituna tah diisikan heula. Tah sareng sena dicuci parantos bersih dugi ka cantik jelita si biasna masukkeun ka lebat seeng atanapi seeng seeng sanes seeng pamirsa tapi tadi lebetkeun kana seeng tah si beasna teh supados mungkinna cepet mateng tak kitu tak katinggal ku urangnya. Tah ayeuna mah janten pan saparantos janten dicandak tas diakel akel ember lain maksudnya diakel beasna supados enggal dituang pemirsa. Tikawit tadi urang parantos ningali prosesnya nyangu dina hawu kumaha tah ayeuna tos aya tuangeunana diantawisna aya nog tah ai samut tina hawu mah sanaos sareng endog sareng samaloge pedok ka cida alah atuh nuhun tah urang ayeuna nuju di bumina Mauwer geus sideuk deui si Raja Tega teh nya Raja Tega teh dalam arti tinggal ku urang sadayana bala-bala kuat kagarin saking ku tega-tegana adanya. Alhamdulillah pamirsa dina sangat ayeuna tatosna sim kuring ngaturkeun nuhun pisan ka pamirsa nu parantos nonton terusnya tetep stay tune terus di Raharja Kamulian channel. Tah ayeuna waktuna urang mencicipi tuangeunana anu tadi teh nyangu dina hawu nya pesan urang cobian ye. Nah iya sacentong heula karasan di wana sim kuring ieu nya ieu asli tuangan masih keneh melestarikan budaya Sunda nyangu di nu hawu pamirsa. Oh iya kita tadi geus kalebek kalobaan we hayo we ngalaan sangu nya pamirsa sok atuh dicobi coba kembali dieu tah. Tak katingal beda sangu asli hawu mah bodasna ngacas ka cidanya tah urang cobian bela ieu tos dicobiannya neng bela. Iya ieu salah sawios artis dangdut pemirsa. Dengan cobian sareng ieu nya di cobian aduh raos. Mantap pemirsanya. Dah tong kemana-mana tonton terus Raja Kamulian. Mohon urang sami-sami ngegali sareng ngaguar potensi budaya dina acarana Mapai Lemur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Proklama